Masih lega kene di pagawean teh. Geus anggeus. Geus haus nama haus ieu teh cenah. Di belum can ka dieu, mumpung aya si tetehna teteh memei ka dieu. Mumuy da keur. Ieu mah na indit-inditan. Cenah. Mudah-mudahan we kali haus deh lah. Kayak nginum ieu teh, istikor teh ngasa garing kieu. Teh, siapa ya di mana? Si abangnya di kebun atuh. Orang naik gambarkeun ya. Besok atuh gerak ke kebun itu. Tanya. Assalamualaikum. Salam. Kade di jalanan. Bah, areuna lah gawena. Aing geus ngaguruan kalau teh cara make assalamualaikum. Kos teh boga tatak krama wae. Kagok bari na geblong. Sautik deui yo. Naon sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah kitu blong. Aduh. Sakalian geureuh ieu blong ya. Yuk. Yuk. Aduh. Kumaha blong? Kumaha? Silat. Oh, mah silat wae, geus kanu silat. Kamari ge diajar geus bisa encan. Bisa lah. Maksudna lain kita sombongan diri, blong. Ai silat teh. Terjaga diri cek abah ge. Ulang ketika kamari salah kaprah. Aduh. Coba abah mah haus kieu ya, blong. Ai si teteh memeh geus aya can ieu mah. Aya. Syukur geus aya mah. Kira-kirana ira arek mawa cai ka dieu. Mun bisa mah teteh memeh nanya, aduh. Maneh ka dieu anjing si teteh atuh udah kalah sorangan. Aduh. Nyaho. Kalem lu, Bang. Teteh nyusul. Nya biasa wae gemblong maneh mah aing ngomong teh sok make heuras. Bah, maafnya gemblong teh. Yo, blong. Ai jelema mah kudu loba hampura nya. Dimaafkeun gitu ku abah ge. Ngan abah haus. Haus? Ya haus, maneh onom haus make cai kiih kuda ge bisa diinum. Wah, cek saha gemblong, kos geus sadahar wae, kos geus minum wae. Wah, maneh mah. Mudah-mudahan si teteh kayak kedeung ka dinya. Lain kunaon abang haus banget ya, aduh. Geus haus banget ya, aduh. Allah. Coba masih lega keneh tuh, garapeun ge. Tuh, bisa aplak-aplak. Ieu kakare kemenang 1 meter tuh, masih lega keneh gemblong. Maneh mantuan teu barina oge. Teh urang dilatih deui silat. Iya. Urang asakeun ilmu teh tong kagok. Bari nungguan si teteh. Oke? Oke. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Taging teh memeh datang. Aduh. Mau cai di sana. Kade teh. Tuh. Gemblong minum gemblong. Urang mangis minum di situ. Di mana? Ulah sok kitu. Minum ya. Gemblong minum. Embung. Minum. Mana masih dah nginum teh. Alhamdulillah. Nun teh. Nah. Bah, janji teh mana diajarkeun silat teh. Ayeuna teh kamar teh jurus naon? Simut ngalawan jangkrik. Tah, ayeuna tinggal boga jurus nukas memeh. Teh memeh ge diber jurus. Ngaranna teh jurus keong berjalan di sawah. Oh, gitu. Itu perlu ketenangan. Oke, siap ayo kitu mah. Ayo sok. Teh, duluan teh. Naon sih? Bisa. Tuh bisa kan diajar ku abah teh. Bah, neng merek kuilanya. Kadenya neng memeh kade di jalanan. Ada di jalanan. Si gemblong mah di dieu jeung abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Sok ana ngaluarkeun tenaga dalam heula anu ku abah diajarkeun. Kade sing sigap, sing kuat. Mah cuma salaki sing sigap, sing kuat. Kumaha, Bah? Halus teu? Wah, aya kamajuan belum maneh murid teh pinter ya. Sok udah mulai enak mah.
Aduh si gemblong. Doraka si gemblong kakolot. Aduh aing lalaunan sia bajaan. Terus tunjung buka incu teh lah. Aduh. Duh hebat pada gemblong euy. Blong, mana cicing di dieu nya? Ya. Geus mahir berarti maneh. Abah arek balik heula ka saung. Ah. Pikir euy. Gemblong ke mana ya? Biasanya di orang, biasanya duaan. Yang si Oba, yang si Adul, yang dendam tah duaan. Kemari si Oba, yang si Adul, di Tajong, di Jungsuk. Ah, orangan wae jabah cicing, kauleng dan tungguan budak we ka dieu lah. Si Oba, yang si Adul sugana nyamperkeun ka dieu. Dul, ayo Dul. Baik, Dul. Kaunan baik. Euy. Kieu Dul, bae Dul. Kelabay. Dendam wae aing geus ieu. Geus. Ayeuna mah urang ka ditu heula saperkeun kumaha solusina lah. Heuh, Dendam wae kasih itu tuh. si gemblong. Si gemblong. Nya eta si gemblong sih. Kumaha sih nya? Aing geus ke urang di ditu urang mun kira aya mun manehna aya mah urang ieu lah. Heuh, urang dibalangkeun. Bikin aduh pokoknya. Geus ayo. Nya, ayo. Goblok aing fitnah euy maling kompor. Ieu amat aing. Pas dendam pokoknya mah. Bay. Euy. Bay. Dul, kalem Dul. Ieu buset Dul. Ieu. Dul. Jungkrang kieu jalanna coba bay. Keminangan si gemblong itu ya. F. Aduh, beneran. Sagar. Bye. Sama si mana? Kemari. Maneh kamari kunaon mun cuek. Buat naon? Duaan teh saha maneh? Aing dipitnah Bye. maling kompor jeung si Obay. Duda, lemang ngomong di abah. Ieu F, ye, urang teh kemarin geus dikelarkeun, geus dibereskeun. Tah, urang karunya si gemblong sare. Da urang ge salah. Jadi urang nutupkeun beungeut, ieu make helm. Da arapal. Coba disiksa ku si gemblong. Tah, ayeuna urang hayang panasaran ya, hayang kasih gemblong ayeuna mun maneh arek ngilu, hayu jeung saya. Jeung Ayo. ieu tah. Si Adul. Mana Hayu. teu? Mana dendam teu? Henteu Dendam urang aing mah. mah. Dendam aing mah, Bay. Gampang Dendam. ditu. Dul. Aing Setelah ditajong. duaan we nek makan Oh, segala kayaknya di mana? Ayo di mana Kita bro? pasti apal ya. Ayo. Ayo. Aduh. Aing mah euy. Kan onge labu wae uing mah euy. Ayo, Labu set. wae. Ari kieu rintangan teh ya. Aduh. Oke, lek mangkat labu deui dan. Erang sebuah jurus naon Bay ngawan si gemblong Bay. Ah, urang mah sabisa-bisa diawak urang we. Coba ka kumaha Bay. Nya, urang mah arek dibuktikeun, pajekeun sombong. Coba Engke kumaha we. gerakanna Bay. Engke we gampang, Gampang lah, ayo ngerti. gampang. Engke orang mah pomo gampang tuh kudu aya jurus-jurusan. Geus, yang penting asal bukti di lapangan, mun di lapangan urang bisa, hayu urang siap. Nu aya diawak urang keluarkeun urang mah. Arek ente sih Dul, disiapkan pertahananna. Pasti geus siap aing. Anjing. Nek nonjok si gemblong pokona mah. Tah, eta jurusan di mana eta? Pokona mah iyalah. Pokona mah Ep, canggih. ente loba ngomong Ep. Ayo. Cing, kira rencana ieu ya budak ya. Ayo. Masih dendam aing mah F ya. Si gemblong. Aduh nanaon dia. Siap dong, awasin abah. Alukeun dan. Bye. Alukeun bye. Alukeun bye. Doi. Alukeun sok siksa ku maneh. Oh, siksa sok. Set nanaonan dia. Nanaonan ieu nya sampai orang nyelip katangka jauh. Aduh. Nanaonan sih sokan jail-jail wae nya. Eno puas aing ngalungkeun si gemblong. Mah, Dul puas. Puas eno mah Bay. Set. F. Kemari ku ati tajong kon. Dendam ayeuna. Yo. Nyaksa enggak dituduh aing. Pur aing mah. F, Hanya ayeuna. deui ya. Ente tong ngomong si abah Pokoknya pokoknya. kembali siksa we. Ngomong ya, F ya. Dendam kemari. Kesal aing mah. Kudu maling kompor, bener piceun karang gelam. Ieu budak anyar ieu. Teu nang mangge di mana eta budak teh? Pece Nah, guna. ayo budak lah. Naon ya di tukang itu dia.
Aing kesel kasihan belum. Biasa we atuh. Buset. Ye. Kumaha eta Sok mana yang nak masuk tah ngomong mana kieu sana we. ngomong si Abah sok si Ayeuna kan si Abah eueuh. Mana wae teh ka si Adul. Jalan ya aturan mah. Ayo. Ayo. Dulu mana? Ayo. Mana Buset. Wah, si Adol lele oi. Aduh. Buset. Aduh, sana tuh. Aduh, aing mau buka jurus wae, Dul. Aleh wae bae euy. Coba ku aing dilawan ayeuna leuh. Coba ke ente bae. Ayo siap, Keluarkeun aing. jurusmu bae. Oke. Aduh. Bae bae. Ulah seuri heulan. Ya, aing lawan si Obay, orang bayaran aing ya. Ayo. Ayo. Jurus naon ya? Lawan bae. Ayo. Bae bae. Geus awe ngalungkeun we bae. Ayo. Ngalungkeun we bae. Ngalungkeun we bae. Ngalungkeun bae. Bae bae. Bae bae. Dilapain di si Adul. Ya, si Adul yang si Obay pagawana benar-benar ya kurang bejakan ya kasih Abah yo. Ame manina eleh ngelawan si Abah yo. Aduh, ya orang mah masih murita tadi itu bisa ngelikeun manena. Duh, kumaha deui nya jurus urang teh. Duh, tadi geus layangan timpel.